mulungan sama saya. Baju bubutan dengan tuh. Bubutan tiap patut, jadi dia loba baju bubutan mah. Mulungan. Malah anak aing tanya, anak gede mah. Mere baju tiap patut. Aing mah hayang saya teh neueut tuh. Aneh. Dah, aduh. Baju naik teh. Tuh loh, kau buka baju pesahan, soalnya. Nang di bapana. Nang di bapana nah itu, ini HP kan? Mi hapekeun bapana baju nang mulungan di dieu perak baju barutut kieu mah hayang saya teh neueut tuh. Anggap kana aing teh. Oh, ini tuh ada baju urut. Dikit. Oh, kamu udah pernah itu WhatsApp gitu. Oh, iya anak sorangan. Hayangna kan neueut teh jadi kayak bunga merenya. Anggap anak gemel kan ieu mah. Baju nang mulungan batur ieu mah. Kira-kira Oh, ada bau nake balain bau wotan lain. lain batur. Ada teh ke mana sana tuh desa uyap-uyap. Mau ka manakeun? Yang perlu guru eta. Duduk, aduh, tahu jeung aing lah, jeung lap-lap we. Teu cempel kate aing. Kebutuh mah. Entang nya arek diteuneuh ka jeung jaga maneh nangis dewasa kurang atuh diomong Ini suyungkeun. Heeh, diomongkeun ka anakna. Oh, jeung aing. Ye, engke jeung budak Abang cok maneh cenah nganggap nu gemel. oh, tau ge dibuktikeun ka anakna engke. Jeung lap-lap kate we dibuktikeun engke ka anakna engke geus gede. Nah, ieu kantongan asupkeun. Kan jeung aing. Daripada diduruk cek maneh tadi diduruk-duruk we. Jeung engke di manehna ke geus dewasa ku aing teh diomongkeun tah ieu bapak mah kendar di kieu. Cebatan diduruk mah cek aing jeung lap-lap kate lah guna. Tong di jenlap. Sakieu nya aheuna anak meureun bapana merekna. Ya, jeung aing satek maneh. Aya lagi neueut teh bubut utang. Ah, buat teuing atusnya ya teh.